Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, mangga urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Hatur nuhun Gusti kumargi kadeudeuh kanyaah kasalamatan nu lilebet anjeun tos katampi ku abdi sadaya. Danget ieu abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadi dinten. Dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Kanyaah Nu Handap Asor. Dumasar Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 dugi ka 17, dilajeng ayat 31b dugi ka ayat 35. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-14 anu unggalna kieu. Kami guru jeung Gusti maraneh, bieu ngumbahan suku maraneh. Nya kitu maraneh oge kudu daraek silih kumbah suku jeung babaturan. Para mitra, ukuran pangageungna ti kanyaah atanapi ti kaasih teh sanes sabaraha jangkung urang ngadeg, tapi sabaraha ageung kasayagian urang ngarendahkeun diri dina ngalalayanan. Kasayagian kanggo ngalalayanan kalayan karendahan manah eta teh kalintang kamanah ku Gusti. Kanggo Gusti ukuran linuhungna saurangan teu ditangtoskeun ku posisi, teu ditangtoskeun ku kalungguhan atanapi jabatanana di masyarakat, nanging ku kasayagian diri misikep handap asor dina ngalalayanan kasasama, ngalalayanan ku karendahan manah. Para mitra, kasayagian kanggo ngalalayanan sakitu eces ditandeskeun ku Gusti Yesus ka para muridna. Dina peristiwa ngumbahan sampean, Gusti Yesus ngawulang para muridna yen sakur jalmi anu percanten kamantena kedah silih handap asor sareng silih ngalalayanan saurang kanu sanesna. Gusti Yesus ngumbahan sampean murid-murid anjeunna maparin tuladan ka para murid perkawis kumaha sakedahna aranjeunna misikep sareng midamel hal nu sarupi ka sasama. Kasayagian aranjeunna kanggo silih ngalalayanan mintonkeun identitas atanapi ciciren aranjeunna minangka murid-murid Gusti Yesus Kristus. Kitu diseratkeun dina ayatna nu ka-35. Para mitra, saur dunya mah kaagungan kaluhungan diukur tina sabaraha seueurna anu dilalayanan ku urang. Tapi piwulang Gusti Yesus kaagungan nu sajati teh ngawujud tina sabaraha ageung kasono urang hoyong ngalalayanan dibarungku sikep handap asor atanapi karendahan manah kajalmi-jalmi nu amprok pendak sareng urang dina kahirupan ieu. Tah para mitra, kersa teu urang nuturkeun sareng ngalarapkeun tuladan Gusti Yesus. Hayu urang silih ngalalayanan kalayan ikhlas tur kanyaah, margi kanyaah nu dibarung handap asor urang mintonkeun identitas sajati urang salaku muridna Kristus. Dina sikep rendah manah handap asor eta teh merenah kaagungan tur kaluhungan nu sajati. Mangga urang neneda. Kapangersa anjeun Allah Rama dilebet Gusti Yesus Kristus, hatur nuhun kangge panglenyepan danget ieu patali sikep hirup anu kersa ngalalayanan dina karendahan manah sikep handap asor sakumaha anu dituladankeun ku Gusti Yesus waktos ngumbahan sampean murid-murid. Nyuhunkeun Roh Suci teu oleh ngauban abdi sadaya dina ngalakonan hirup sadi dinten. Abdi sadaya dimampuhkeun micontohkanna tuladan Gusti Yesus sareng ngalarapkeunana dina kahirupan ieu. Hatur nuhun Gusti paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu nu kapihatur panglenyepan dinten ieu. Pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ilubiung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula.